Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra baraya di mana wae ayana nyanggakeun pidangan carpot seratan simkuring anu kantos dimuat dina koran Tribun Jabar. Dina judul Makar Wilujeng ngadangukeun. Karek krengse nakol tatabehan waktu aya sacewir kertas nu katampa. Unina engal mulih ayeuna keneh penting kitu. Geus apal adatna nu sok kudu pok torolong. Kuring ngaharewos ka sobat nu purah nyepeng bonang. Yen nitah pangeceskeun ka nu sejen kunaon pangna kuring kudu geuwat mulang. Jung nangtung lalaunan bari dibantuan cengkat ku sobat bagian goong. Hiji guru lalaki ngora nu geus teu asa-asa. Bujur karasa dempes ti isu liuk emo hareupeun saron hayang kahampangan ge teu sirikna ditatahan. Grep degung guru-guru SD nu diapukahan ku PGRI Kacamatan keur loba ondangan. Jero turun tina panggung tangtu lalaunan da make samping di lamban. Berang mentrang panon poe asa luhureun sirah pisan. Adan lohor geus ngelanglaung saparapat jam ka tukang. Keur meujeunna rame ondangan jul-jol ti mana ti mendi. Waktuna dahar berang cocok parasmanan teh. Hanjakal kuring kudu ingkah sejak numutkeun panitah nu diimah degung ngungkung deui saron ditabeuh ku nu sejen pamain cadangan. Hadena mawa bisi aya itu ieu nyeuk nyana we geuneh. Di imah nyampak salaki keur uplek ngawangkong jeung semah nu tayalian sobat ngelmu kinasihan. Bah Jamrong salaki madaneng kapi ua rutret ka jero rohangan tengah teh sasaha. Aya naon pi meuni dinas nitah abdi geuwat mulang? Tanya teh awak karasa lungse bari jeung bayeung yang kabaya tina berukat karasa panas napel kana awak. Geura nyangu pan ieu aya Bah Jamrong. Ceuk salaki salse pisan nembalan. Dada dumadakan ngaguruh. Sugan teh ngangkir nu jadi pamajikan meuni dinas kitu teh aya naon? Da nyebutna penting. Hanas rurusuhan bela anu na besaron diganti komo keur meujeunna ondangan nabrul nu kudu dipirik ku tatabehan degung nu lugina. Salah saurang pamainna turun dan nyumponan pamundut nu janten caroge. Aripek ukur nitah nyangu nyal keheul. Nah tuh nyangu-nyangu wae mah nitah ka cekeng rada tegeug. Nih teh adik kuring dumukna hareupeun pisan di imah kolot ukur kahalangan kuburuan. Derpasea salaki nyorongot embung eleh. Bah Jamrong reuaseun tuluy sateka pola ngamankeun. Nah atuh Isman make jeung kudu ngangkir si Nyai sagala. Kan soal nyangu mah da abah ge teu hayang dikaulaan. Bah Jamrong bangun nyalahkeun. Kang Isman teu nyarita dikitukeun teh. Beb balem gencatan senjata eureun sabada harita. Teu hayang teuing nyangu. Blus ka kamar ngudar gelung ngalaan kabaya jeung samping kebak disalin ku daster. Bluk awak dibebeutkeun kana kasur kapuk nangkub laju nginghak capek hate boga salaki ka manehna. Hayang mah pegat tapi banget ku hese kata mah sanggeus budak gubrag ke alam dunia.
masa ditalang sara lain kudunya, tapi ku cara hirupna nu teu galib jeung batur. Nya, cek nu teu ngarti emah salaki teh pinter pisan, loba kabisana. Unggal ngalakonan usaha naon wae pasti lancar. Tapi batur teu tuluy ngabandungan mun usaha nu lancar teh sok aya tungtungna. Eureun teu pupuguh, mandet rugi jeung sajabana. Peun. Geus kitu usaha deui, tungtungna kitu deui. Karek 3 tahun rumah tangga teh diwanohkeun ku Suherman, salakina tetangga. Umur salaki geseh 5 tahun sahandapeun, ngaku nama duda boga anak hiji lalaki. Kungsi anak tere dibawa ka dieu, tapi teu lila da jeung anak kuring nu kaopat pasea wae, malah wani maok duit si emak tina handapeun kasur. Kuring randa 3 kali boga anak 4. Boga salaki Kang Isman sanyana kungsi jadi kareueus kolot nu kari sabelah. Yen Kang Isman kaasup salaki nu tanggung jawab jeung nyaah ka anak tere. Ku kitu nama ku kuring di aku ka anak tere banget ku namplokeun ka nyaah. Taya nu diwilah-wilah pon kitu deui kadulur sejen kaanggo pisan. Ari keur boga rejeki teu waleh babagi bari jeung tara itungan. Tanah nu lowong 20 tumbak hareupeun imah kolot. 5 tumbak dibangun ku salaki. Mak bunga da saban kuring ganti salaki samemehna teu kungsi diimahan cacak arusaha maju. Hari Kang Isman tembong niatna hade najan ngawangun luhureun tanah kolot. Pokna emak keun bae da eta taneuh keur saha deui? Tantu keur kuring maksudna. Kan cantog moda anak emak teh aya 3 isi nyirik najan kuring cikal. Waktu lahiran budak mah di soreang da keur bubuara di ditu muka pabrik rokok. Pagawena loba, rokok cap jagoan, sok jadi sponsor sandiwara gending karesmen sagala. Bubuhan harita keur layet jeung Haji Jamhur, jalma jegud di dinya. Tapi berak pabrik bangkrut. Sosobatan jeung nu jegud peunggas alatan Pak Haji Jamhur teu sugema da Kang Isman teu mampu nyumponan janjina sejak nutup masalah. Kang Isman dipercaya samemehna bisa mereskeun kasus naon wae ku jalan nu disorangna. Da lain Haji Jamhur wungkul, loba nu sejen ge nu tangtupna ngarasa kungsi dirugikeun ku salaki. Ingat waktu salaki abur-aburan ti soreang sedang kuring dumuk di ditu di imah kontrakan jual-jual nu nareangan. Kuring baluweng mana mawa budak 3 pindah sakola ti ditu. Kuring ge ngabelaan pindah tugas ngajar di dinya. Indit ti lembur percaya kana ucapan salaki. Baris robah kahirupan dina widang ekonomi. Bari ngangkut kasur jeung pakaian. Jeung 3 budak kaopat orok nyegat angkutan umum nu kalemburkeun. Ditalang sara. Hadena aya kolot pangbalikan. Nah hiap-hiap. Kuring nyusul-nyusul salaki nepi ka Cianjur. Nunuduhkeun ka tempat pajaratan di bawah lemah. Salaki nyampa keur nyepen dina rohang nu kawas pangberokan cenah patilasan Prabu Siliwangi. Mulang teu bisa jeung salaki da kagok keur musirkeun paniatan nu patali jeung alam gaib. Kuring mulang bari dikeupulan duit sagepok. Teuing ti mana salaki bisa mere duit bari jeung keur aya di tempat nu arang pisan kasabaku manusia. Kuring gede hate da dibahanan duit.
Abdi nganti Kang Isman mak. Tembal kuring waktu kabaca emak bangun nu boga karep narima Haji Udi, kepala sekolah SMA nu hayang ngawin kuring. Salaki maneh geus 3 bulan teu mulang, teu beja, teu carita. Emak ngeceskeun. Kang Isman pasti mulih mak. Cek kuring yakin ucapan kuring jadi kenyataan. Pentingna salaki mulang suranye bari nawarkeun harapan-harapan anyar. Kuring leah kolot teu bisa majar kumaha. Ayeuna mah salaki teu ngalakonan usaha nu nyata, tapi remen kadatangan semah malah mareuting sagala. Kuring jadi lieur. Da unggal mulang ngaulang kudunya yagikeun keur semah barang daharna. Nyage tinggal ngolah da beas jeung da dengeuna ngahunyud bawa maranehna. Ari urusan eusi peujit mah tara nyusahkeun. Salaki kuring tara boga babaturan nu werit, tapi nu jarugala tembong tina mobilna nu pating gurilap. Mungkin ngarti pagawean salaki teh purah nyugemakeun pamaksudan semah. Nu usahana bangkrut hayang maju deui. Nu duitna ngaraatan hayang ngalobaan deui. Nu bogoh kalawan jinis kudu laksana. Teu jadi masalah nu dipikabogohna pamajikan atawa salaki batur ge. Aya semah maneh salaki pamajikan ngaranna Rusmana jeung Saroh balager pisan ka kuring. Saroh rupana gamulang, sirahna buukna sok digelung, bujurna tembong gede. Hiji waktu mah tiluan kageger pulus sejak nepungkeun jeung nu ngageugeuh gunung. Aya sababaraha kalina kituna teh. Sakali mangsa Rusmana dititah nyorangan sare di guha nu aya di dinya. Ari Saroh jeung salaki ngadon paduduaan di imah kuncen. Tayohna salaki bogoh ka Saroh, nu sarua Saroh nage neuneun hate da jampe asihan salaki keuna. Kuring jeung salaki gurger pasea, tapi tungtungna kuring sok leah. Sakapeung kuring sadar boga salaki nu boga ilmu nu lain memeusan, da buktina bisa meruhkeun jalma-jalma nu deukeut areleh tur ngagugu kahayangna. Komo ka kuring ka batur sakatsur tantu leuwih gampil. Kuring sadar, tapi kuring teu pancet. Antukna leah jeung leah. Mi, Api butuh duit. Kang Isman nyamperkeun kuring di kamar. Di rohangan tengah recok semah keur balak kecerakan dahareun bawaanana. Kuring teu akan nembal, geus nyaho ka mana leokna. Ongkoh gampil ngurudan duit semah, tapi tampolana teu boga. Sok minta ka kuring bari jeung maksa. Kumaha Mi? Salaki suraseuri ari aya kahayang teh. Can gajihan. Tembal teh pondok. Nambut gelang amihnya ke digentosan ku nu langkung ageung. Cenah. Dampa leungeun katuhuna ngusapan gelang koroncong dina pigelang kenca kuring. Gelang 20 gram benang meuli manehna ti pasar Kosambi sabulan ka tukang. Kapaksa golosor dibikeun. Tara bisa nolak. Komo diimplik-implikan rek digantian ku nu leuwih berat.
Bari jeung kurang yakin, da lain sakali dua kali tapi remen sulaya. Mun nyarita emas, loba nu percaya salaki bisa ngayakeun emas lain ukur gram-graman atawa batangan. Kuring ge kungsi di tembongan emas kuat gede, aya segede panto. Tanya kuring, bener teteh emas? Nya cenah, keur saha? Keur ami? Nyaan? Kuring setengah terpercaya. Salaki ngayakinkeun dina hiji peuting baris jadi milik kuring. Tapi peuting nu dijanjikeun emas nu kungsi ditembongkeun teh teu ngabukti. Ceuk salaki, bongan kuring nu geus nyieun lampah salah nyaeta teu nurut ka salaki waktu diajak jarah ka Madura. Alasan nu antukna kuring bingung. Tapi kuring teu nemal deui. Kurang meting di imah padarmannya. Wanci Isa salaki ngagugunyang ngajak indit. Duaan kana mobil. Teu mawa budak, da kabeh ge remen mareuting di imah emak. Arapet ka bibina nu teu diparangkeun boga budak. Imah padarman lumayan agreng. Didinya tepung jeung ikah. Polwan ikah teh geulis, buukna tukung, awakna jangkung ngeusi. Rengkuh tur somea ka kuring. Salaki ngaharewos. Ikah teh ceunah pamajikan Darman. Tengah peuting keur sare paduduaan di kamar semah, kahudangkeun ku sora beker. Atuh jadi teu bisa sare deui. Ngawangkong sakedeung jeung salaki. Pitunduheun mimiti rabul, tapi kagebah sapada harita waktu salaki nompokeun kana ceuli ngajentrekeun yen sanyana ikah teh wanoja nu anyar dikawin saminggu ka tukang. Bongan cenah tadina ngenye jeung asa aing mataksina talukeun we. Dadak kuring ngaheab. Timburu teu kawadahan. Hayang burger pasea tapi salaki geuat nungkuk biwir kuring mepeujehan ulah ngajak pasea era cenah di imah batur. Geus kitu kumaha? Wanci janari kuring leah. Salaki mampu meruhkeun amarah nu samemehna ngagugudag. Isuk-isuk kuring jeung ikah anggur sempal guyon. Kang Isman mah nyang helwe ngabandungan. Gerak kuring jeung maru kot ka akur. Teu ngarti kuring ge. Geus beak cimata nyengcerikan kahirupan rumah tangga. Kang Isman nyieun codeka di kulawarga. Imah nu keur dicicingan tetela diboreuhkeun ka bank. Teu nyieun pausahan nanahaon da jeung urang Cihamplas ti heula paciweuh ngadegkeun CP sagala ka notaris. Emak geus beak kasabaranana teu sukaeun anakna dikikitu. Rabul aparat RT, RW, polisi jeung tentara. Salaki mah teu nyumput di mana? Kuring nu kudu nyang hareupan kabeh jalma nu daratang. Bari jeung kuring ditutunjuk ku aparat malas hiji tentara mah nyebut kuring cenah guru tolol. Pasualanana lain ukur geus diboreuhkeun jeung teu nyicilan ka bank. Tapi loba pihak nu geus laporan dirugikeun ku salaki nu satadina ngajanjikeun mampu ngagandakeun duit. Duit 1 juta bisa jadi 2 juta, 3 juta jadi 6 juta, jeung saterusna. Saurang ge teh nu hasil pemaksudan dan ninggang waktu nu dijanjikeun. Waktu peti dibuka
Eusina ukur potongan koran nu diguntingan saukuran duit kertas. Salaki geus nipu jalma rea, tur ayeuna teuing ka mana ngejatna. Saperti biasa, neumbleukkeun kanu aya di imah nyaeta ka kuring. Nu ku batur mah dianggap geus katalikung dina putaran makar. Diburuan ditaceban plang ku aparat make tulisan rumah ini akan dijual. Pamiarsa, di mana wae ayana sabulan ti harita aya iber Kang Isman ngesian lapas di dayeuh. Kuring notorekeun maneh satekah pola ngupahan hate nu geus didarajet hayang geura pegat sanggeus jabang bayi jero kandungan kaluar. Dedeh utun inji kitu nihing peta bapa hidup teh. Kuring ka sakola jadi teu daria. Da babaturan di sakola loba nu ting keceuis haroreameun campur jeung pamajikan tukang tipu. Laju aya semah ti dayeuh nepungan kuring teuing saha da anyar panggih. Manehna negeskeun yen ditahan salaki. Sing horeng nu jaga lapas moal matak helo ku ilmu nu pibanda ku salaki. Bisa utah etah ka saha wae. Bari sesulumputan kuring mahanan beas, mie, endog, asin jeung rokok. Salaki kacidami harap kuring datang. Pagitona api-api aya pancen ti ibu kepala. Kana elep beureum kuring bari beuteung bureyeung nepungan salaki di pangberokan. Manehna katempo bunga. Hate teu bisa diwadulan masih mantang durian. Waktu mulang manehna nyelapkeun kana pesak rok soragam sababaraha lambar duit. Dina kayaan werit manehna masih inget kana tanggung jawab. Adat kakurung ku Ika kaluar ti pangberokan bareng jeung brol budak ka alam dunya. Salaki ngaleungit deui teuing ka mana. Kajudi ku kitu nama era ku indung kuring datra dibere hate. Imah nu ti heula diwangun geus dijual ka batur batan lapur ku bank. Tangtu jeung tanahna. Tanah nu samemehna bagikeun kene lain bagian kuring wungkul. 8 bulan salaki taya iber kuring geus sadrah sumerah ka pangeran nu leutik mah dibikeun ka nih nu tuluy diakteuan jadi anak pituina. Atuh budak nu cikal ti Kang Isman si Neng geus aya 3 wulan diserenkeun ka akina di Garut. Kuring kudu mupus kalangkang kahirupan jeung Kang Isman. Kuring hayang muka lamaran hirup anyar jeung anak-anak kuring ti salaki ti heula. Rumasa kaceuceup ka Kang Isman beut nepa kadua anakna teu bisa disingkahan. Sudi najis kudu sekongkol jeung jahat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tingko ceak di jero imah si Enung budak nu kungsi dikandung 8 bulan dina jero beuteung nutupkeun panon ninggalkeun kuring nu dumadakan leuleus. Jerit kuring ngajerit. Rumasa geus nambelarkeun anak. Sanggeus 7na Gili jeung Suherman kuring miang ka Garut. Niat panceg si Neng kudu kabawa. Mun nepi ka kajadian nu teu dipiharap si Neng maot. Kuring mah moal ngahampura diri sorangan moal.
kuring diudag-udag dosa jeung kasalahan. Sugan teh salaki aya di imah mitoha. Sugan teh budak aya di imah mitoha. Horeng dibawa bapana. Di lain ge Nyai teh masih jadi pamajikan anak. Ayo orang susul kapan jalu? Ceuk mitoha lalaki teu ngengkekeun deui. Duaan nyusul ka ditu nu dituju imah hiji wanoja nu ngaran Ani. Nyampak Ani keur nyang saya dahuda ngajuru. Orokna dua kembar awewe nu tetela anak Kang Isman. Hate ngarehap jero pisan. Kuring geus kuat. Teu hayang ngadago si haram jadah. Si Eneng teu nyampak. Ku bapakna dibawa teuing ka mana da geus gila. Kitu nurutkeun beja nu jadi maru. Kapanggih teh budak aya di Cibatu di imah tukang kerupuk. Di kendaraan ngareret bari nyidik-nyidik kuring. Teu talangke di deketan. Sirahna diusapan. Tuluy digabru. Dicencirikan. Parantos disegelan. Cenah kitu nurutkeun Pak Itang. Lalaki nu boga pabrik kerupuk netelakeun. Manehna geus ngarasa nyaah. Asa ka anak pituin cenah. Kang Isman geus ngajual budak saharga mobil merek anu. Wah kuring leuleus. Tetempoan dumadakan poek jag hatur nuhun. Bandung Barat 22 Agustus 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.